Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil mashhud bimusyahadati kullil mawjud. Nahmaduhu bisyukri wassujud. Wa nashkuruhu bilhamdi alal jud. Ashhadu an la ilaha illallahul ma'bud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudhil mawrud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basyarahu ayubah. Pengatur waktos anuku pribados dipihormat Bapak Bupati Kabupaten Tasikmalaya miwah pangiring anuku pribados dipihormat Bapak Kiai Haji Cecep Nurul Yakin. Kita di kaliwat Kiai Naka. Pak Haji Cecep Nurul Yakin teh anjeuna Kiai, ramana Kiai, eyangna Kiai. Eyangna teh guru Abah di Cibantar. Takbir Kang, Allahu Akbar. Sekali deui Allahu Akbar. Bupati Tasikmalaya Kiai ayeuna. Regreg abdi teh Kang. Religius Islami teh mun dipimpin ku kiai mah aya ramyang-ramyang gitu. Nu mimpin lain kiai religius Islami rada pesimis abdi teh Kang. Pelantikan Pak Haji Cecep di Bandung Kang. Simkuring hadir. Nuju pelantikan anjeuna santri anjeuna ngaos Yasin di Pendopo Tasikmalaya. Hebat Kang. Kunaon abdi hadir. Sabab anjeuna ge di mana abdi peryogi Pak Haji Cecep selalu hadir. Iraku anjeuna peryogi abdi teu hadir. Leres Kang. Berkolaborasi ieu teh Kang. Alhamdulillah tadi ngajak ngaos di EPU-nya. Di Singaparna Kapungkur osok. Siap teu? Ya teh nyaan. Walalohongan dia. Siap bari moal. Ada siapnya. Sok urang makmurkeun masjid itu Kang. Kabupaten Tasikmalaya kudu beda jeung nu anggeus-anggeus Kang. Sabab Bupatina Kiai putra Kia eyangna Kia iraku anak hayam jadi careuh Kang. Leres Kang. Emrak atuh euy cenah. Pak KDM surakan atuh euy. Gitu Kang. Bapak-bapak muspika
Kecamatan Pager Ageng. Kaleresan pacamatna itu jamaah Simkuring. Pangaosan di Al Hidayah di Tasikmalaya. Alhamdulillah sinergi terusnya Kang. Nah, alhamdulillah. Sok rek kumaha deui. Pakuwuna santri Simkuring. Mana pakuwu teh? Tahun sabaraha pasaran di Al Ittihad di Kapungkur. Ya, alumni pesantren. Di dia aja Kang. Termasuk alumnus. Ayeuna di dia reuni temu alumni. Mawi hadir. Sajabi kepala desa teh hadir pribadina teh. Seraku alumnus pondok pesantren Al Ittihad. Sinergi. Di Al Ittihad di Kapungkur ngabahas udud. Ayeuna Pak Bupati. Sanes dipesenan ku abdi Pak Bupati engke sasaureun bab udud henteu nya. Payun mana sareng Pak Bupati janten Bupati Cisok. Payun abdi nerangkeun udud bannya. Ceuk mama baheula abdi mun rek nyengetkeun udud da keur leutikana geus udud ceuk Pak Haji ge tadi. Waduh cenah ieu hadza baulus syayatin. Gitu nyebutna. Tah ieu ciki setan. Ceuk mama Cibantar. Sok sanu waningan ka mama Cibantar. Rencangan agan Didi Cijulang. Ngaosna di Syekh Holil. Pun aki teh. Nah dia cainya nyasok bisi serak. Simpen. Nuhun. Ngarti ieu teh santri ya gitu Bandung. Tah mama gitu. Hadza baulus syayatin. Kade lain nyingsieunan tukang udud ieu teh. Ceuk mama Simkuring mikir ari urang. Ya Kang, dina osok maca Al-Qur'an. Setan teh aduwum ari cikihna diuyupan. Rek soleh kumaha atuh Kang? Mikir. Bener. Cikihna diuyupan. Tuh ibu-ibu mah geus atoheun, sina eureun udud. Nah, bener Kang. Ieu ngarajam moal udud. Rehe ieu teh beda ya. Tukang udud mah bingung. Aing tari ngaku torekat Al Ittihad. Ari udud ngeureuyeun bener. Ceuk Simkuring kunaon teh kurban, boga duit. Ari udud ngeureuyeun. Sok yang celengan 100.000 unggal minggu ngaji di Al Ittihad Kemis. Setahun sabaraha? 5 juta kali 7 35 juta menang muning 5 kintal setengah sapi. Bener kan? Kurban badak. Cuma kurban itu udud bari ngalamun. Yes. Tadi pesenan Bupati teh henteu istibareto Al Ittihad mah ngebahas udud. Itu minimal akang tong kapitnah ku udud. Ras. Bae udud ge lah nyanyating mah hese mah. Ngantong kapitnah ku udud. Kumaha balas ngeunah udud, poho salat poho ngaji, resep neangan duit keur meuli udud. Kita kapitnah sagala teh keur udud we ieu mah. Pamajikan minta duit, wah padahal na kopiah cepwe. Keur meuli udud. Aya bejana jalma tukang udud bari ngalamun, hirupna pinter aya. Udud bari ngalamun. Ya atuh udud teh bari tapakur atuh. Leheung eusan tapakur. Udud makruh tapakur hebat. Katutupan mah. Ya mau udud bari ngalamun. Hirup nyungsem eta mah bener. Bener kan? Sok kakak. Wah bener kumaha. Aya bejana jadi jenderal balas ngalamun. Aya bejana santri gawena ngalamun balik jadi ulama jumhur aya teh ya. Sing mikir Kang, tapakur engke wih ti dieu careuriknya. Minimal ngajam moal. Ngajam ya tukang kena udah dekene nya.
Jadi engke mikir dengan cara aku masangkan eureun udud. Pikir. Di tengah jam eureun mah aduh Gusti itu. Ieu teh atuh hayang-hayang akang. Hayang eureun udud. Hayang teu? Henteu nya. Ya, saur Rasul, kieu ya. Wa may yataharral khaira yu'tihi. Sahajal manu hayang kana alus bari usaha ku Allah dibere. Sok. Hadis Rasul eta, percayaan teh ya? Disok ngacung teu percaya. Karena alus ma asal hoyong bari usaha dipasihan. Hari jalma udud hayang eureun udud mah iraha eureun. Kade ulah dipake dalil. Pak, cek budak teh atuh eureun udud. Lah loba ting omong sia cenah. Ki aing geus paeh. Ki geus paeh ge aing eureun udud ulah ngaraguan paeh eureun udud. Cing inget. Ya cek ulama hadza baulus sayatin. Ieu teh ciki ise setan diuyupan itu. Cisok. Hayang-hayang atuh Kang. Pesan kan sok udud, hoyong liren, bari usah. Lamun teu boga diteu udud tong amek-amekan. Pengpurieun keur ayat teu eureun atuh keur teu boga. Ieu mah aduh. Ulah tinu gede-gede tinu leutik we heula ngomean hirup mah Kang. Insyaallah bener hirup teh bener. Ngomean tinu alit we tadi. Waduh barang nguping Pak Bupati semangat ya aduh abdi jadi bunga. Jika muka sapanya memeh Pak Bupati jeung pergub eureun udud abdi mah geus dibareto nyaram udud teh ka jamaah. Nya udud bari teu hayang udud kitu lah sok daek teu. Udud bari hayang mamal eureun caduna ge nepi ka mana ge moal. Bener. Abah tara udud abdi. Mama tara udud. Yang Haji Atang sorangan deui udud eureun. Cek jangan di aduh era Kang udud sorangan deui di imah Abah. Oh. Eureun ayeuna mah. Ripuh-ripuh ge eureun. Ayeuna ripun teu? Teruskan tuh. Teripu. Matak ya. Nafsu makwas budak leutik. Wan nafsu katifli. Ari nafsu makwas budak leutik. Lamun budak orok teu dieureunkeun nyusu nepi ka pemuda jago nyusu. Bener. Bener kan? Kajen geus 2 tahun mah diseehnya. Kajen kaajungan meta cai naon budak ceurik wae teh dieureunkeun nyusu. Ceurik saminggu paling lila 3 poe tapi ka dituna moal-moal tadi nyusu. Bener. Sok ajaran eureun udud ge geura. Kajen ceurik engke geus 3 poe mah cager. Abdi ge osok udud bareto mah. Lantaran jadi teu raos eureun keur naon dibeli bari teu ngeunah. Eureun ayeuna mah teu kabita ningali udud oge. Sok pemuda tanyakeun kabita nepon nyusu teu? Mikir kan? Ya rumus ngeureunkeun udud ieu teh. Waduh aing sekali ti hadayeuna mah jadi sina eureun udud. Gara-gara teu kurban teu da udud wae atuh da. Bapak Presiden ngarasehat rakyatna akan gratis bergizi. Bener. Ari kurang diruksak ku udud soger. Nu ngomean nu ngaruksak. Riweuh. Ka dokter dibere obat tong ngadahar haseum obat didahar haseum didahar. Riweuh pan ya Kang. Berpikir Kang sing saleresna. Atur nuhun ka para alumnus anu tos sarumping di Jakarta anu tilu tebih ti Bogor aya di tiap-tiap daerah Cikatomas komo lembur siam kuring gitu.
Majalengka sabab ngaosim kuring teh Bupati 50 teh di 7 kabupaten Jawa Barat teh. Itu kamu hegan dorong sim kuring kabeh jigana bupati jadi gubernur ge jadi. Bener. Siap dah. Ulah kamikiran gubernur Pak Bupati digawe lah ya. Sing bener. Nah gitu leres ya. Cek Pak Gubernur ge urus rakyat. Nah gitu. Terus terangan anjeunna ge kiai atuh Kak. Sumping sote ka dieu anjeunna gitu. Hitung-hitung syukuran kamari tos pelantikan. Nah gitu. Ieu teh nyontoh kamu Muad bin Jabal. Muad bin Jabal sahabat Rasul jadi gubernur dilantik. Sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, abdi tetes dilantik jadi gubernur. Bilih abdi cilaka gara-gara jadi gubernur. Gusti Rasul cik tuduhkeun abdi kudu kumaha hirup. Saur Kangjeng Rasul, Muad teh sahabat Rasul dipekat cinta ku Rasul. Banget pinter. Kan anjeunna banget caket ka Rasulullah. Lamun tumpak kuda ge kadang-kadang di tukangan Rasul teh Muad bin Jabal. Iya ya Ad. Lamun anjeun geus dilantik jadi gubernur hayang salamet dunia akhirat. Tilu ingetkeun ya ti kuring. Naon nu tilu? Hiji. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwa anjeun ka Allah di mana wae keur kumaha wae. Di masjid takwa, di sawah takwa, di kantor takwa, di pasar keur boga duit takwa, teu gaduh artos tak. Keur cager takwa, keur geuring takwa anjeun ka Allah keur kumaha wae, jeung di mana wae. Hiji, dua, wa atbi isayyi'atal hasanata. Mun sadar anjeun migawe salah, buru-buru nyieun kaalusan anu bisa nutupan salah. Tah kitu Kak. Tilu, karah tereh yeuh dados lohor. Lohor teh can. Leuwih 10 menit. Ya mau diteraskan teu naon. Osok salat jam 1 mun teu keur ngaos. Jam 2 ge osok. Nah leuwih saeutik mah ina ti lohor, kot jiga nya diilikan ieu jam. Jiga ngarah hebat hayang salat ieu teh lain, hayang eureun ngaji eta mah. Ujasab satoh eta teh nu kitu teh. Cek ilmu mantek mah ngarah jiga alus. Di mall osok ningalian jam. Tara bisi geus lohor diilikan jam kieu di mall tara. Ari keur ulin di sisi laut osok nempuhan jam. Tara ari keur ngaji nah ningalian jam. Jika hayang salat lain, hayang eureun ngaji. Da setana kana ngaji mah jarang ku ibadah. Loba jalma tukang salat tapi tara ngaji. Naon sababna? Salat tara ngaji mah da moal bener atuh Kang. Jalma anu salat sunat meme salat subuh berjamaah ganjaranana leuwih gede cek Rasul mun wusul ka Allah hatena leuwih gede daripada harga dunia jeung eusina. Salat sunat waro salat teh da alus teh apa? Ari ngaji tara teu nyaho rukun salat. Kang cik ek naros ka kieu nu haladir. Lamun salat takbiratul ihram ngahadirkeun qasdu ta'rud jeung ta'yin maka ya tapi bari teu nyaho rukun salat jadi teu niatna. Rek ahli fikih ieu nanyakeun dia. Jadi teu niatna. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi 100 kali pulang anting ka Mekah teu nyaho rukun haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi ya nu dilisankeun mah lain niat hate neja migawe rukun haji. Ari rukun teu apal neja ka mana ci sok. Niatna ge teu jadi boro-boro hajina. Mata kalau haji lain mabrur, mabur. Bener kan? Haji mabur. Betul mah tawaf muraqabah. Ieu mah balik ke Indonesia nuan cai sieun saat. Sok aya leun anu keur tawaf inget kana balong sieun saat di Indonesia. Heuh balik ka dieu padahal geus dipihapkeun ka RT. Teu percaya ka RT anger. Balik teu milu tawaf hatena mah.
Di masjid ge osok urang ke masjid tapi hati teu di masjidnya kan. Di mana? Keur di sawah, keur nongkrong di gardu osok. Itu salah cek ulama. Rubbaman kana jasaduhu fil masjidi fakana batinuhu fillahi. Ya loba, rubah didinya loba kan. Atau saeutik manana rubah litaklil eta mah. Saeutik jalma anu awakna di masjid hatena keur tajalli ka Allah. Keur nyaksi kana nur azamah robbaniyah Allah. Eta masjid nu sabenerna maka. Jadi al masjidu ibaratun anit tajalli bi adamati rabbih. Di mana hate keur ningali kana nur keagungan Allah eta hate keur di masjid. Masjid di alam maknawiyah eta, masjid di alam misi ieu nu dibangun ku urang. Metak aya nu weweg masjidna tapi reyod salatna. Ku setan mah ngahaja eta teh masjid sina alus-alus. Hari salat reyod teu diomean. Nah, gitu kan. Ngan aya rubba ditaksir. Rubbaman kana jasaduhu fil masjidi fakana batinuhu fi ghairillahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Loba jalma anu salat di masjid awakna hatena mah keur muanakoh jeung akwan. Ngurlingan galengan sawah ngitung liang keuyeub teu milu so eta loba saeutik nu kitu. Loba mentak ruba ditaksir eta mah di dinya manana. Adanya Kang. Geus tak kitu Kang. 2. Anu Pak Bupati tadi hiji deui. Katiluna Muad hayang salamet dunia akhirat mah anjeun geus dilantik jadi gubernur wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukeun jalma ku akhlak nu alus saha wae oge. Kanu sae kanu awon ge sae. Selalu sae. Wasil disebut. Ahli surga teh sifatana wasil. Sing jadi bupati kitu ge eta teh ahli surga. Kanu sae kanu awon sae. Ahsin ila muhsin nu sae bales ku kasaean, nu awon tong dibales ku kaawonan. Fa innal musi'a satakfihi isaatuhu. Nu goreng mah dibalas ku kagorengan manehna ulah ngaduakeun goreng urang mah. Sing sae we kanu awon. Nah, gitu semakin dolim jalma kanu sae, semakin sae jalma anu didolim, semakin tereh ruksakna jalma nu dolim. Naudzubillahi min ulah ato si eta mah didolim ke ajengan we didolim ge euy cicing wae seuri kakak matak ulah eureun-eureun dolim terus. Awas. Lamun nu didolim ngahampura jalma nu dolim kalah teu eureun-eureun semakin tereh ruksakna jalma anu dolim. Sabab jalma dolim maka hakikatna ngaruksak diri sorangan. Matak nu nyieun gawe ka urang goreng teu kudu dibales goreng, cukup dibalas ku hasil gawe goreng manehanana sorangan. Urang mah jadi goreng. Lah jalma nu loba didolim mah bakal untung sebenarnya. Tak kitu insyaallah. Doakeun ku sararea. Ya Kiai Haji Cecep Nurul Yakin, putra ulama, eyangna ulama, mimpin Tasikmalaya teh. Muga-muga sanajan lain ulama, rakyat Tasikmalaya hatena jaradi ulama. Amin, Kang. Takbir. Allahu Akbar. Oh, Kang. Kan teu bisa muruk kitab tapi hatena ulama. Naon hate ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil sarieun hatena ku Allah. Insyaallah Pak Kiai Haji Cecep Nurul Yakin mal sulit jalma mimpin jalma anu sarieun ku Allah. Sabab rek maling teu wani da pandanganna ge sieun ku Allah. Bener kan? Rek nyarekan pamajikan teu wani da Allah sieun bendu. Leres. Rek migawe awon teu lisan rek nyaritakeun, rek ngobrolkeun anu teu manfaat da sieun ku Allah teu wani. Itu kan pananganna sieun ku Allah, socana sieun ku Allah, sampean sieun ku Allah, insyaallah. Jalma mah boga kasieun we hate ku Allah ka bener hirup teregejeug. Lamun geus teu sieun, wah eta mah geus teu bisa diarep-arep. Tah asa kitu. Pak Haji abdi ngadoakeun teh kitu. Jadi moal hese mimpin Pak Haji rakyat Tasikmalaya lamun sarieun hatena ku Allah. Pak Haji eureun udud insyaallah nu di dieu geus ngarajam lamun sieun ku
ngajam mah. Oh, tua ini. Aduh, rehe panu ngajawab nu saeutik. Ciri rek tuluy. Ngajam. Hayang we kana bener. Ketimun kewajikan, udah doa Kang, kos milu ngaji kemari, hayang, aing dengan can bisa itu. Nah gitu, seperti ayah ajaran Rasul, orang can bisa, ulah dianggap kerbatur, ker urang. Aku kan ajaran Rasul ker urang, canajan orang can bisa ngalakon. Nah, gitu kan, insya Allah beki bener hirup. Kalau mau ayeuna ieu teh, masih kene hari tasrek, bener, hari kurban. Bisa kena ayeuna mencit kurban teh. Bisa tanggal sabaraha ini teh? Pirahu ke poho kana tanggal. Bisa kena kurban. Ya tadi riwayat perjuangan Nabi Ibrahim. Pantas ku urang lamun dihudang wayangkeun. Itu sehingga sanggeus ku urang dihudang wayangkeun bulat-belitna pejit. Itu nancep dina jantung, nyaliara dina jiwa sehingga ngararancang amal soleh. Atuh teu kurban ge berkorban atuh apa? Ya mau berkorban teu kurban teu. Budut deh hayo. Oh, insya Allah sukses Pak Cep lah. Eureun udud deui. Tasikmalaya teu kudu sulit. Misal darek ngaji ke Singaparna ge lah. Eureun ududna sok. Kalau mulai santri, Kang, abdi teh santri Akang, udud dikene teu? Ditanya. Bohong. Ya aing teh udud, lain aing guruna sia mah eta udud mah, lebah udud ya. Pali aku isukan di hadrat Allah. Da sia mah beda mau kahayang sorangan. Oh, kajen, sing ingat Kang pas budak leutik di seeh. Nya, ngomong es bon-bon naon dari pengkolkeun. Nah, gitu. Ya, hari raya Agung disebut Raya Agung. Lebih berkah daripada Idul Fitri Raya Agung teh. Ngan jalma lawan teu paham. Orek lebaran Idul Fitri meuli baju anyar, ngopak bisa bulaneun. Pada mau kue lamun ngalikur can meuli baju teh geus ceurik bener. Urang Mekah lamun geus tanggal likur Ramadan sok ceurik. Ngan mung pisah ceurikna teh jeung Ramadan sabab berkah saking ageng barokahna. Ari urang mah ceurik teh can kebeli kue. Can kebeli baju. Ceurik nama akur ngan alasan beda ieu teh. Batur mah ceurik tina akal, urang mah didorong ku nafsu, bener. Atuh Kang ye, Raya Agung teh sambut ku tilu amal soleh, hiji ku takbir, ras. Takbir teh aya takbir abidin, aya takbir salikin, aya takbir wasilin. Sadunya kabeh lapan takbir akur, urang Amerika, urang Netherlands, urang Mesir, urang Mekah, urang Indonesia, tapi makomna mah hakikatna beda-beda nu takbir. Takbir abidin, ngucapkeun takbirna bener ngan teu paham kana makna sehingga teu dangdanan terjadi dangdanan kana hate ku ngucapkeun takbir ngan ukur sakadar ngalap barokah ku ngucapkeun takbir. Muga-muga sing jadi berkah. Amin. Pak. Ulah eureun takbirnya kena-kena teu apal kana makna. Moal takbir aing udah teu apal kana makna. Takbir wae aka. Nyebut asma Allah mah aya sirrul asma kan. Jalma nulisanna nyebutan ya ngucapkeun asma Allah, Allah sok nurunkeun nur Allah kana hatena. Di mana hate pinuh ku nur Allah caang, di mana caang sieun ku Allah. Apal salah, apal bener, mana tincakeun, mana lengkahaneun. Insyaallah bener hirup. Salikin takbirna bener. Kana makna paham, ngan can daukiyah dina makna. Urang ge osok lin, ngarti sobar, ngarti. Kudu kumaha praktek sobar, ngarti, ngarasa encan. Udah kayak motor sing sobar sia ujang. Ya heula bapak teu ngumpulkeun duit, tapi orang dicarikan pamajikan sobar teu? Can ngasaan. Eta teh ari sobar geus apal, wau ngan can ngasaan. Can daukiyah, can tahakuk ceuk ahli makrifat mah. Makrifat geus kapaham, sobar geus kapaham, ngan can karasa ku sir sobar.
can tahakuk nama makom sobar. Nah gitu. Sanajan can wusul, can tahakuk dina makom dina makna takbir keur ngeureujeuh lempang ngalawan nafsu menuju wusul ka Allah. Muga-muga salikin ge sing jadi ahli wusul. Amin. Nah gitu kan. Karena kaos tadi kumaha? Lawanlah nafsumu, tinggikan himmahmu, berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kamu hidup di akhirat. Eta rumus bagja dunia Akang jadi jalma pinter, tapi akang teu ngalawan nafsu. Insya Allah loba nu pinter geus boga jabatan, ngaringkuk na panyara. Benar Kang? Gara-gara nuturkeun nafsu nu ngaberung badan nu katempuhan. Nah gitu teu guna pinter teh Kang geus nuturkeun nafsu mah. Lawanlah nafsumu. Eta wasiat Imam Ghazali. Imam Ghazali boga wasiat 25 keur santrina. Nomor ke-7 eta ku abdi diterapkeun na kaos Al-Ittihad. Sanes kaos-kaos teuing supaya inget ka dinya. Duna kaos teh ku akang catat nah teh ulah poho bisi poho tulis da panto lawanlah nafsumu. Akang salat kudu bari ngalawan mun teu ngalawan nafsu mah sok ria bener. Balik di masjid teu pilaku aing teu heulaeun si eta salat. Sabab aing mata salat si eta mah keur ngadu kaleci. Bener geus fitnah ka batur Kang. Ria salatna eta bahaya Kang. Salat bari ngalawan nafsu, sedekah bari ngalawan sagala amal kudu bari mujahadatun. Lawanlah nafsumu. Ibu hayang bagja dunia akhirat rumah tangga tong mikiran loba duit heula. Tong mikiran pinter heula, nafsu lawan, tinggikan himmah, naon? Tinggikan himmahmu, niat ka Allah, ikhlaskeun. Eta tinggi himmah teh Kang. Ngalawan nafsu, bari dina amal ikhlas. Amal sing seueur, matak berbuatlah untuk akhiratmu. Ya untuk dunia duit naon ngan dunia akhirat itu kan tos paling enteng mata nu tilu ti diringkeskeun lawan nafsu amal soleh sing getol bari bagja dunia akhirat tiru mah segitu. Waduh tereh tamat ngaji di Al-Ittihad mah nya geus kari maruki main masuk sakitu jadi jalma bagja dunia akhirat. Lain hayang bagja mikiran yang duit aing ka mananya. Sanggeus loba duit teu ngalawan nafsu, warung kadiru. Bener Kak? Nafsu nu ngaberung badan nu katem. Nah gitu kan. Eta teh tanbeh saresna. Eta. Mun pedah boga garmen lain Kang. Asa eutik ajengan meni keneh ngaji daripada muka garmen. Supaya santri merenang ilmu leres. Ngaos dia Al-Ittihad teh teu balik jadi baloka garmen atuh lumayan banyak. Ulah bingung kasab bener bisa ngejahit. Siapkeun bengkel aya Pak Haji itu di Al-Ittihad. Aya bengkel praktik di sekolah SMK. Di kementerian kamari tos kontrol ka dieu moga-moga sing tuluy bade masihan tempat praktek 30 meter kali 10 meter. Jeung alat-alatna engke. Anggaran sekian mau dibejakeun bisi kabita. Nah gitu kamari dinten Senin sumping tadi moga-moga ka Pak Bupati tadi dibantos mohon insyaallah doakeun abdi ge butuh doa Pak Bupati lo gagaba sanu apal poe naon ayeuna teh poe Minggu bawa mustajab keneh Pak Bupati jeung abdi tah kitu mentak kudu silih hargaan tah kitu ku naon takbir aya takbir wasilin nu katilu takbir wasilin mah nu takbir barita jali hatena kana nur agama robaniyahna Allah eta takbir wasilin kemeh teu kaharti ge lah decan ka udag gadinya mah nya ngan hitungan mah geus apal we 3 pokona ngan nu katilu aing lieur keneh eta mah kudu ulah reueun ngaji ka Al-Ittihadna bener nu katilu takbir diucapkeun bener macakeunana paham kana maknana
sarta daukiyah tahakuk dina makna akbar Allah, dina makna ilahunna Allah. Akbar Allah ma agung, duit leutik, ceuk bupati jabatan leutik, nu agung ma Allah. Nikmat nu karasa ku jasad leutik, nikmat iman nu agung maka Allah. Tah kitu kan. Ngagungkeun ilahun naon? Ilahun teh kabeh nu alus nu goreng ti Allah. Goreng Allah nu ngadamelna, nu alus Allah nu ngadamelna, khairihi wa sarihi minallah. Aya bahasa goreng sote peda aya taklif di teu aya lain ka teu aya taklif mah teu jadi goreng. Matak nu goreng bisa jadi alus disebutna naon? Nu alus di nu goreng jamalul jalal. Aya anu di nu alus teh hakikatna alus. Urang mah boro-boro nu alus, nu goreng ge muga-muga tong jadi goreng keur hirup urang. Amin Kang. Eta ladang ngaji makrifatullah teh. Mana dinu goreng dosa goreng akang. Lamun Allah ngabisakeun tobat moal jadi goreng dosa keur urang. Sabab naon? Atta ibu minadz dzanbi kaman ladan bala. Jalma nu migawe dosa tuluy tobat diterima tobatna ku Allah saperti jalma anu teu boga dosa. Matak aya jalma nu tara dosa. Mana jalma anu di mana dosa? Tobat bari tobatna diterima ku Allah. Matak cek Ibnu Athaillah madza wajadaman pakodaka wa malladzi pakodaman wajadaka. Santri 2 tahun mah misalkan ngalogatana lagi kan. Lieur urang diterjemahkeun bebas. Ya, keur nu teu bisa, keur nu teu nyaho Allah, teu makrifat ka Allah, boro-boro anu alus, boro-boro nu goreng, nu alus ge moal jadi alus. Mana buktina? Salat bari ria, alus teu Kang? Salat alus tapi riana nu goreng, maka salat nu alus teu jadi alus. Itu anu tigubrak kana dosa tapi dibisakeun tobat. Tobat nu alus, dosa nama goreng, maka goreng eta teu jadi goreng. Mata keur jalma anu makrifat ka Allah, wa malladzi faqadaman wajadaka. Nu alus, alus, nu goreng alus. Beunghar alus, fakir alus. Mun urang jadi jalma beunghar, beunghar bari mulya, mun fakir, fakir bari mulya. Amin Kang. Didoakeun ku ajengan sakitu rek naon deui sih sok Akang. Geus ngesang wayah kieu geus 12:30 ulah-ulah panjang teuing Kang. Tujuan inti reuni teh Akang alumni teh dimustakna tina bahasa Arab. Ngan geus jadi bahasa populer. Tina allamun make ya nisbat, make nun wiqayah, allamuniyun. Dijadikan bahasa populer alumni. Para alumnus, jama alumni, mufradna alumnus. Pertemuan orang-orang pintar. Waduh ajengan ka aing nyiniran. Alumni boro-boro pintar ajengan. Ulah asa disiniran, didoakeun ku ajengan. Nu ayeuna bodoh sing jadi nu pakir sing jadi beunghar, anu iman lemah jadi nu segut doraka sing jadi ngenorang. Anu ngedul ibadah sing jadi daekan, rumah tangga weweg sing beuki weweg, nu geus reyod sing weweg deui, bisi anu parulung sing baralik deui. Sakitu we Kang. Hapunten nu kasuhun nganuhunkeun kasadayana para kiai, Kapori tadi Cep Agus satur nuhun, ka para panitia reuni simkuring nganuhunkeun nu tos ngabarantos kana perjalananana, kana berjalana ieu pertemuan muga-muga ku Allah dijantenkeun amal soleh. Nu teu sumping bantosanana aya eta silaturahmi keneh, nu teu sumping bantosana teu aya ngan salamna dugi tadi ge aya salam ti Bogor anu ieu Pak Kiai Haji Cecep Nurul Yakin mah bubuhan kiai eta mah silaturahmina teh nu kahiji nya salam nya salirana nya babawaan. Sabab sapina geus dipencit kamari ku abdi di dieu. Alhamdulillah matak ulah waka aruih taruang heula kurban ti Pak Haji Cecep. Oge nu sanes ngariring, sanes hiji ti Pak Haji Wungkul, aya keneh muga-muga sing barokah. Ya khusus ya kurban teh aya kurban syariat, aya kurban hakikat. Isukan di Singaparna eta ditulikeunana lah. Yang penting daratang, ayeuna mah kaburu lohor teuing. Nah gitu Kang. Ya khususiat kurban takwiyatul mawjud, ijadul maqkud, taatul mu'ti, gufranud dzunub, tagtiyatul uyub. Wallah kurban matak jadi beunghar. Mun hayang beunghar sing getol
kurban lain udud we bari ngalamun. Ari beunghar. Ari beunghar hayang salah rumus eta mah. Teu kapake rumus eta mah ku alitihan mah bejakeun ka batur. Ah kitunya Kang. Ijadul mafqud. Beki beunghar nu can aya rezeki ku Allah diayakeun. Akang boga sepeda motor can aya insyaallah dinu bakal datang. Ya Kang, ku Allah taala dibere nu can aya naon motor. Paham Kang? Beki beunghar takwiyatul maujud rezeki nu geus aya moal leungit deui. Moal. Pak Haji Cep geus jadi bupati, moal leungit deui kalau naik jadi gubernur. Amin. Ah gitu lah. Sebab naon syukrul mun'im syukuran kanu mere nikmat naon ngagunakeun ngamangpaatkeun jabatanana pikeun berjalan dina amal soleh anu dosa dihampura kagorengan ditutupan dibeungharkeun sok rek naon Kang kurban kita lain ngabibita bener eta teh sok mun teu percaya kurban hek tuluy maot. Ajaran bener aya teh eta engke di hadrat Allah. Pecak ilmu kiai teh, mun kiai ibadah ikhlas mata jembar rezeki cobaan, osok nyobaan tara. Mata kieu Kang, menurut observasi ahlu tahqiq, ahli ma'rifat. Observasi teh pengamatan yang teliti dengan sistematis dan berulang-ulang. Observasi eta, cuk masa kampus eta mah Kang, tong mikir anu teu fungsi kuliah mah bareto. Bisi lieur. Ya kurban teh hakikatna minta beunghar ka Allah. Wah, Gusti beungharkeun tapi koret tara kurban. Mah beunghar-beunghar. Salah rumus itu. Di dieu ari ka Tasik, kalah mengkol ka Kenca atuh ka Kuningan nepina ge. Ya gitu kan. Nu kadua, nu sok kurban hiji dalil eta hatena berehan. Yadun sahiyun leungeun lebar. Ari yadun sahiyun Kang ahli surga. Sifatan ahli surga mah berehan. Nu koret mah eueuh nu ka surga kecuali tobat. Mun tobat bisa. Abdi neangan kitab nu leutik nu gede di Mesir di Mekah di teangan kalah beak kitab hayang mangih keterangan nu koret ka surga eueuh teu mangih. Bejaan batur teu ngaji ayeuna. Oh Kang. Geus pulgar ngajina lah ngaratere ka hartinya Kang. Ya Kang, kurban teh menurut observasi ahlu tahqiq. Kurban syariat teh mencit cato teh Akang. Eta teh hiji dalil bahwa hatena jalma nu kurban berehan. Tak lamun aya piminantuan beunghar tong maka diarah tanya heula sok kurban tara mun tara. Patut dipertimbangkeun sangsara anak Akang dipihukum ku nu koret mah bener. Mikir Akang minimal aduh ajengan abdi macan berehan kurban ge bari ceurik mikeun ada balasnya mikeun eta mah hitung-hitung doa Gusti abdi jadikeun jalma berehan tah kitu kurban insyaallah ku Allah jadi jalma berehan diajar kitu ning celengan jaltihan saminggu 100 dicontohan ku abdi sil Pak ajar ajengan ngomong hungkul sok contohan ku abdi tanggal hiji ya Kang tanggal hiji hafid engke dibagikeun dulqa'dah meuli so Pak Haji Pak Bupati alitihad geus nyalurkeun kurban sabab boga jamaah ahli sapi nah, disalurkeun ku abdi geus sabaraha jangan wah geus hebat alhamdulillah cukup segala aya di pesantren maka pesantren teh kudu jadi tempat pemecahan problematika hidup manusia supaya bagja dunia jangan lari dari masalah karena dunia tempat masalah ad-dunya darul masalah moal aya jalma nu teu boga masalah maka oleh karena itu jangan lari dari masalah tapi kita harus punya ilmu jadi pandai menyelesaikan masalah amin Kang Rasul ge teu boga masalah ajengan teu boga masalah ajengan juga teu boga masalah papangi seri wae jeung aing cenah aing rek seuri teh hese masalah mah ajengan manumpuk bener salah santri itu budak batur tanggung jawab saha ajengan akang mah boga budak 3 majikan hiji opat atuh eta mah saeutik masalah teh
Akang osok ngurus majikan batur. Tah, keajengan mah majikan batur ge loba curhat. Datang, Kang, abdi mah cenah salaki kabur. Abdi mah geus apal, kunaon kabur salakina apal, abdi mah sok. Sanjan teu ditingali ge jalmana geus apal. Sabab anu geus apal, mata mapatahan teh kudu anu lain muka sapatul kulub da geus aya rumus dina agama Allah. Lamun teu koret masalah kina nya pamajikan kabur, bener. Di antarana teh nu kabur teh sok koret. Bener. Bisa apal abdi mah. Ayeuna mah salaki pamajikan kabur atau pamajikan salaki kabur, apa rumusna? Ya kan? Rasulullah diutus ku Allah ka muka bumi ieu teh pikeun mantuan umatna nyelesaikeun masalah. Sabab ad-dunya darut ta'abah, daerah capek. Abdi ngadu ka Abah, bah ngaos teh capek komo geus 50 ayeuna sakabupaten di Jawa Barat 57 kabupaten. Keun bae capek ge asal manfaat teh. Daripada capek kun maaf, ieu mah capek awak gering duit beak gara-gara ulin. Bener kan? Tapi mun balas ibadah duit jadi beak. Loba teuing sorakoh ka madrasah aing meuli udud jadi 2 batang. Contohna geus udud dewa. Kang geus lah ulah panjang teuing nya Kang moal eureun abdi mah tukang ngobrol rek ka maik iraha geusna. Geus kitu Kang. Ya Kang, nu terakhir sajaba doa kurban syariat pencitan eta karena di kurban syariat mah dibhuddaba bisyartin maksusin mencicato kalawan syarat anu tangtu aya syaratna kade waktuna aya kurban mah nya rajab kurban ayeuna ucing pake kurban teu jadi Kang domba ge kudu pugu umurna leres lain paya sapi dipencit umurna kudu pugu aya syaratna dina aturan Islam. Nu katilu mah Kang ya jalma nu kurban syariat bari ikhlas satena hiji dalil eta jalma ku Allah dibisakeun kurban hakikat. Amin Kang. Naon kurban hakikat? Akal ngelehkeun nafsu. Nu paling enteng mah eta. Si eta rek nyarekan mituha teu tulus sabab dipapatahan ku akal. Patak ceuk hadis Rasul tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Bagja hirup jalma lamun hirupna nafsu di bawah perintah ku akal. Muga-muga dipaparin akal nu kuat pikeun ngelehkeun nafsu. Amin. Lawanlah nafsumu, tinggikan himmahmu, berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kamu hidup di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.